Balat balabar kawat burinya, pamarentah Kota Bandung ngalarang pasar kaget muka, nalika lumangsung pembatasan kegiatan masyarakat atawa PPKM tingkat 3. Salah sahijina nyaeta, pasar kaget di wewengkon Stadion Gelora Bandung Lautan Api atawa GBLA, Kacamatan Gede Bage, Kota Bandung. Pasar kaget eta masih rame ku warga nu daratang. Pangloris wartawan dina dinten Minggu 13 Februari 2022, katinggal loba riungan warga ngumpul di eta lokasi. Salian ti eta, aya oge warga jeung padagang anu teu malire kana protokol kasehatan atawa prokes, salah sahijina teu makee masker. Undang 48 tahun, salaku padagang sapu ngaku jeung miharep, yen pasar kejut di wewengkon Stadion GBLA ulah ditutup, inyana teu apal aya watesan teu bisa dagang mangsa PPKM tingkat 3 di Kota Bandung. Salianti nu daragang, warga oge ngaku teu apal, salah sahijina Resti, yen inyana ge teu apal, pasar kaget di Stadion GBLA kudu ditutup deui. Upami waktos harita mah ditutup teh, aya spanduk teu kengeng ngalakukeun kagiatan, sareng icalan kanggo padagang, namung ayeuna mah geuning teu aya. Samemehna, Sekretaris Kota Bandung, Emma Sumarna mitutur, pamarentah Kota Bandung ngalarang pasar kaget muka dina mangsa PPKM tingkat katilu, lantaran bisa ngabalukarkeun ngumpulna balarea. Emma mere contoh, salah sahijina pasar kaget di kawasan Monumen Perjuangan Monju Kota Bandung, turnu disebut ngabalukarkeun riungan teh, dina aturan mah teu dibenerkeun. Emma Sumarna nyuhungkeun kasadaran kasakumna warga Kota Bandung, ulah dugi ka prokes teu dipalire, tur kajantenan deui ningkatna sual COVID-19. Ku sabab kitu, penting ngawangun rasa kapentingan komunal, ulah nuturkeun ka hayang sorangan. Tina informasi, dina kaca Pusat Informasi COVID-19 atawa Pusikov Kota Bandung, kasus positif aktif ngahontal 4.569, ngaronjat 740 tina poe samemehna. 40.360, ningkat 117 urang ti poe samemehna, jeung 1.428 pasien maot. Sakitu kapihatur ti langit Kota Bandung, balabar kawat buri Nyai nu ngamancanagara, ngabewara.